kene menang nganjuk meni kuat berat. Teu boga amben tuh dage balangsa. Eueuh tempat diuk ke tempat ngopi. Aduh ieu ge uyuhan we ieu aya nu mere nganjuk. Bu berat. Aduh. Bukan pantes sih hari kieu mah. Aya amben aya jugrugna geuningan imah teh pantes hari kieu mah. Aduh. Meni kuatan rangsak nu kamari mah. Uyuhan geus berpuluh-puluh tahun. Meni mogok. Seseg oge nya ieu Gusti dengan mayarna mah engke we iraha we mayarna mah. Si macan udang kene wae da molor teh mending geus beurang kieu oge. Mak, ngomong-ngomong boga bale anyar. Menang anjuk di mana sih, Mak? Di Mang Cardi di itu. Di Mang Cardi, pinterannya nyen balena. Tuh, jadi we sesegnya mun aya nu nganjang ka uing teh ngeunaheun. Ya pantes ieu mah atuh, imah butut oge dari diambenan mah sia teh. Mbak, ngomong-ngomong boga duit teh sih. Awa bale ge menang nganjuk teh hidang sia. Urang rek setor arisan. Iluan arisan di saha? Arisan daging ngajeng lebaran. Ilu kasetoran iem. Anya piraku teu kasetoran mah teh Atuh Mak, aya we sih Mak. Eueuh, Ulah korek-korek ke anak Mama. Korek sih iem. Aing lamun aya mah diberekeun. Ari eueuh rek mere make naon? Yang ke oge jeung Mama keneh. Lamun lebaran untar anteur ka tetangga ngirakeun pan Mak di lebaran teh tar untar anteur batur mah mencit hayam, ieu mah mencit entong. Oh iya lamun aya mah kain dibere, lain diulah-ulah lain. Da bogo eueuh, da saker aing kene emangna ge heueuh. Nyari eueuh kumaha sih sia teh hidang. Ka Mama yang debat wae geus nya, euy ngarek ngaladog heula. Ngaladog mah lulu digawe, iam digawe. Digawe naon sih Mak teh Digawe we Di pusing adegena teh Uyuhan hirup oge sia. Nya mau teh hirup lah. Selanya Mak. Oh, enam Gusti, tingan sia teh. Naon? Minta duit. Awah iam, awah. Koret banget. Kayak lalu ngitan da duitna. Lalu ngitan emang eueuh. Sidang banget. Nanaon koret. Kolot ge lamun aya mah dibere. Jongjon asal aya bale ge kamari mah eueuh bale meni kuatan kapikiran wae. Alhamdulillah ya aya nu nganjukeun bale. Karena aku lagi lalu sayang, mikir bakal ada penyesalan. Manis teh madu dibales racun. Kau dan aku sudah sama-sama dewasa. Wajar saja kalau kita saling mencinta. Aing mah bahagia we 13 duit ge Ini duit sasih. Milik mah teu ka mana nya. Tapi pusing duit nemuja. Ati yang kan lah Rezeki.
Oh, aing mah becek ke jalan teh. Ah, aing mah. Demit sih ka mana? Bela sia ka mana wae? Aing ka wae ka mana di Subang. Cenah ngadenge teh sia ka Cibendo. Ceuk saha aing ka Cibendo sia. Dagang apam apa dagang gonjing sia di Cibendo? Sia tak Cibai sia dagang ke tuh di Cibendo mau teu laku tah. Aing mah teu kudu dagang cibai oge geus laku. Ih, boga duit di mana ya? Aduh, isuk-isuknya aing teh boga duit pisan, terus manggih duit di sisi kandang entog. Ieu enggak basa yuk. Embung urang boga duit sakikieuna ieu nang mulung. Awas di wadahkeun sia bohong. Jurig oge mal beukeun ka aing mah. Ade hati-hati ayeuna mah sia lamun teu diwadahkeun paling sia menang nyopet. Di sia mah fitnah wae, abong-abong aing baheulana sok nyopet hayam Nini Oda. Sebal da aing mah. Angge udah sia teh di Cibendo teh tas ngajual peuyeum. Dela, tas di mana? Aing nanya, itu aing tas meuli beas. Aya beas. Eueuh, Yuk anak meuli teh boga beas. Ah, cenang ke sore paling ge. Mana ke mana sih? Ini lila banget. Gusti Uwa di Subang. Acara naon sih? Eta non sing kata hajatan. Aja. Heeh. Cis mau duit teu? Itu geus dititipkeun tadi kan mau boga desa lain. Pelit banget cuman minjem oge. Heuh, meuli sebelah. Teu boga duit. Itu ulin yuk. Heeh. Nah, Si iya manggih duit. manggil duit di mana sanu micen duit. Teu nyaho gede banget sia sieun diwadahkeun. Ah, eta mah lain manggih menang nyopet. Dengekeun gede. Duit emang aya nu gede gitu. Sia saya. Ah, ulin ah. Lu Ciis jalanannya meni kos kieu banget. Ah, Biasa di urang tos hujan. oh nya. Dela, Naon? mana mau kakare naon atuh? Kakak naon? Ah, udah naon? Kue ali ge bakal tengik, Ciis. Atau mau kue bolu. Wah, hajat lagi cuma sapoe kawinkeun doang. Ah, Heuh, si ieu ngomong-ngomongkeun mana? ngomong ke naon? Ada cenah mana di ditu jualan naon? Bisa banget si eta mah si tukang copet. Copet. Oh, si mama tukang copet. Heuh, Ngomong naon cenah eta si iem. cenah mah ke mana jualan naon apem apa naon sih? Bisa Ngerti dah maksudnya banget. naon. Pas gitunya jelema teh, kan ku aing awas salah mendatang ka dieu ku aing pokoknya. Tadi ge amprok di dinya. Kita amprok jalan. Eta lain, tadi cenah manggil di Di jalan. lain rezeki teh mana alus Iya nya, si eta mah nya. Terbuka duit mana? Yo, Ciis, tapi jelema kitu mah moal beunghar-beunghar balangsak wae. Jeung deui ka kolotna teh meni kos kitu deui nya. Oh. Harek kemari ini dik mana mah. Mata kawin ge moal bener-bener mainna mah kawin 10 kali ge. Lain di eta di pentana mecing ngulung ieu duit Udah nah. mama di kos gitu, moal mantap. Mana ge sarua mah itu. Mah kita di buka minta duit. Dan minta sih minjem, meni ulah. Kemana korek ka babaturan lain inget tas di mana-mana teh mau Ingat-ingat oleh-oleh. teuing aduh lain. Kapan babaturan ieu teh ngagosip. Ayo, aing mah mana mau lain babaturan. Jadi kos gitu ngabela si Iem eta, Ceuis. Lain. Maksudnya teh mana jeung sieun sama wae. Terus mana sakwa jeung saha jeung Oda? Ya itu urang mah bagus, rai boga mah. Mana nyangucan Ceuis? Ngecan buku aing beasna. Di desa tadi teh beasna ke mama. Sakadiola. Non sia. Jadi di dia aing asa tegeunangan ieu. Bool aing jeung hate Tegeunangan. aing. Eta duit anu menang manggih teh. Tadi sadieu kula eta sa ieu. Saya non sih. Si Is ngomong naon we beja ka aing teh sasadu sia. Aing ngomong naon? Eta si sia cenah aing dagang peuyeum, dagang apem naon sagala rupa sia bisa banget iem sia mah ka aing teh. Ya emang heuh sia di Cibendo dagang lauk asin geus teu laku teh gini didagangkeun lauk deeng. Sia kos nyawa aing teh geus ti uwa aing, geus hajatan. Alah. Itu si modus. Yo. Tuh nyopet katempo aja leuna. Sembarangan wae nya aing mah rezeki nomplok, rezeki wanita soleha. Lain. Di manang mulung. Iwing-iwing bae teh bang duit nang gulung oke. Ceis, kada penting dah. Terus ya ke mau. Naon emang? Engke di Ada Ngomongnya sirik ngomongnya sirik. Ngomongnya sirik. Ngomongnya sirik dasar dua gebrot. Ngomongnya sirik, rezeki orang alus. Ngomongnya sararirik. Dasar dua gebrot. Ah.
Baralok marulu, menigas mogok peperente. Ada kagaji pembantu, awa duitna tuh dage. Se gawean sorangan. Ya mau tidak mau tapi namun si Asep kayak di lembur aku udah boga pembantu meren, nggak capek nyesahan baju loba-loba mah. Bu Haji, kunaon ku guru tua Saya masih capek lah, boga imah halus, kudu dipel wae, jaba usum hujan. Si loba duit nah. Ya lah, emang Bu Haji doang nu loba duit nate. Kade deh ngajual entok mahoda gantina. Ini odah we bogan entok hayam ge pararaeh Oh nya sugan di aya kene nu nya di kandang dijual ku maneh. Bu Haji urang hayang sop. Beli sop di mana sih Bu Haji nu ngeunah? Eta di Cipondo teh ayam di tungtung. Eta geuning tungtung lembur. Tuh nyaho urang mah Ayo diantar ke Bu Haji tapi jewang sopna. Bu Haji mah yang we ditraktir Oh nyaho kali-kali hayang akan rezeki ti siem. Ige duit sakit ge nang mulung. Ya, bener Kang Mulung. Yang kade saya jadi wadah. Jurik jarian ge mal beukieun Bu Haji. Ya tanda urut tuh begieun. Siap-siap yang penting saya. Ngomongnya Bu Haji mah sirik. Itu sirik Bu Haji mah loba di jero duit mah. Sirik beda urang manggih duit 100.000 isuk-isuk. Syukur eta ya Bu Haji mah walangi lubunga. Kema odah kabeli kopi, kabeli beas, kabeli deungeuna. Mau diberekeun ka mah odah bari nage ieu mah jeung urang Omanya mah kitu kakolot teh pamali ya. Jeung bayar arisan Bu Haji, arisan daging ke jeung lebaran. Yang geus we jeung pake arisan daging mendingan pake barang dahar ayeuna. Bunga Bu Haji batur jeung setor arisan. Barodo teh nya mah. Urang mah karunya ka odah. Bos ayo Pamer wae duit, utang ka Bu Haji teh bayar-bayar. Ya dasar. Bararingung boga duit sakieuna. Arek pake arisan daging lebaran moal mahi ke mah odah. Teu kabeli bias-bias acan karunya nya. Nya geus arek dibalanjakeun setor arisanna ke kumaha engke we gampang tama Bale geus kabeli nu anyar. Nenek tinggal buruan ya menikuat barala ieu. Da imah butut oge ari buruan bersih makan katempona ngeunaheun. Batur ge ari ulin ge moal ari jideun. Itu ciis, lempang teh menikos goyop. Berarti dia orang ulin Ciisnya aing kemarin ulin di dieu. jeung saha? Nyamperkeun Bu Haji di girang nama. Nu Nagihan? disamperkeun malah mangkat. Nagihan lain. Itu neangan batur batur aing. Nyata kaone ngajedok di imah sagala mah tong gadi itu da iis mah. Bararosin tuh di imah teh mantak kerja mana udah kemana-mana bela. Nya pedang we eta mah awang. Ieu teh naon ngadadak eta teh. Ari aya hasil nama ulin oge mal diomelan ku emak. Ari babawaan mah lamun teu babawaan sungut nage teh beda petasan mercon. Bela eta nu hajat teh keluarga lelaki mana? Oh, jadi itu disuruh. Hey. Iya. Sakeun naon si kauhan gadak. Gusti. Lain mangarejo. Meuli teh botol. Aing mah enggak pengen minum kos ieu. Duit menang mulung Duit masalah. menang nyopet teh Sembarangan wae. Mana ngadaang ieu ke mana sia? Iya, eta geus dipalanjakeun bae sia ieu. Poe. Ka anu neang sia mana penting. Saha anu Ieu deh neang. ngikeun. Jurik mah moal beukeun duit. Ieu kadi geus sedengit. Kayak aya suara kuda sia. Baheula ge aya caritana nya ceisnya Cerita naon? lamun nanggi duit teh tunda heula dina Al-Qur'an sieun anu mujal. Sama mitos wae. Bejaan kos gitunya. Aing mah nya cokolat baheula. Babatur makarunya nya ka manehna. Ye, enak aja jam baraha lain mah gerang ngarejo. Aku resep wae.
Kode nah kumaha aing we. Sekali itu balik ke siapa mang ada Geus kaca. aing marek ngejo barina oge tuh, aing boga minuman teh botol. Sia we ngejo paling hidung sia. Biasa. Udik ceis. Iya mah kos gitu. Tarak menang duit sakit itu ge nang mulu. Maklum, kalang sapoe teh. Biasana tara nyakal duit tuh da mainan mah ya. Baik, antep tuh kita bahagia sapoe mah nya. Gusti, pohon aing teh can ngopi. Ah. Poho-poho teuing, poe ieu teh kan aing teu boga kopi nya. Geus cai haneut ge jalan aing mah. Aduh, hidup kos kieu ge bahagia we aing mah. Mak, keur naon? Naon sih? Tah mata aya teh botol. Ya urang angeun bae memang. Malikeun nu kitu, malikeun kopi nah kadaharan aing, kopieun aing. Ieu aing eueuh kopi, make cai haneut iem. Sia Ayo urang beli kopi ka pasar, Mak. boga duit kitu sia. Oh nya boga lah. Menang di mana? Nya aya we nu mah rugi mah teh ah. Kade akos kamari deui sia. Moal. Moal. Aing aing mah sieun duit di mana-mana. Nya duit di mana mah teh ah? Kamari ge geuning kitu eta duit. Naon kamari? Duit naon? Aya wae ah. Nya mah duit urang, duit bener ah. Meuli naon sih eta? Ieu teh botol, ame seger, Mak. Gusti dengan meuli teh botol ieu, tapi aing mah teu beuki nu kieu mah. Yang geus teuneun di jero gentong da urang teh boga kulkas. Ame tiis. Aing mah can pernah iem meuli nu kieu da. Oh, imam beli lagi di Alfa, Mak. Di warung-warung leutik mah eueuh. Oh nu di mall nu tiis teh kitu. Ya, heeh. Oh, aing ajakan atuh ka Alfa. Engke mun boga duit gede ah. Geus eta mah inung heula Aing ah. unggal liwatnya. Sok hayang teh asup kadinya iem. Oh, tiis moal teu ngerek mah di jero Alfa mah. Di angeun bayem ya, urang hayang ngadar sayur-sayur ah, ngadar trihut teh men ararateul ari peuting teh. Kurang angen yeuh ah iem. Oh, hayu. Tigana enak ya geus lila banget ieu teu ngadahar angeun bayem. Heeh, Mak. Geus kumaha diasakan heula nya bager geus. Hayu, Mak. Heuh, tasya teh kos kieu tuh iem hirup teh. Ulah neangan we masalah. Geus ah, ulah loba omong ah, gerasakan ka itu ah. Ulah nyieun wae aing pi emosieun, pi jengkeleun. Buru. Sing bager atuh jadi anak teh sia teh iem. Sing ladanya Mak ngangeunna nya, Mak. Aduh, adena aya rezeki ah aing mulung duit, lamun teu mulung duit mah aing meureun balik di omelan aku dini odah. Kuat sing sariak ieu geuning awaknya. Isuk-isuk kunaon sirek muriang kitu ieu teh. Mak, yang dikerok atuh mah menirah rariut kieu sirah, Mak. Ari sia kunaon dehan ah. Tuh nyaho puguh ge. Tugu aing ge ieu kos nu arek muriang ieu, meni kuat sing sariak ieu awak. Itu kudu kayak kene ah. Arek mandi ge meuni asa kumaha Itu meureun. kunaon si Iem jeung Maoda. Sieum lah. Kerandeng wae. Kali itu ah. Oke pangerokon sekali ewangnya. Ah, kunaon Iem? Teuing aing asup angin ting kumaha bela pangerokan atuh bela. Ta bener ka bener aya neng bela neng bela. Geuleuh ah sama. Geuleuh kunaon sia teh ah? Sia teh ah. Nih jeung tatangga teh. Tetangga pada gong wae sia mah. Itu dicepel ih. Oh aing mah daki malulu da teu kabeuli sabun. Ah, Ieu Kumaha kumaha sih geus ngadangan sih? Mana Iem? Angeun bayem da jeung teh pucuk kamari teh ya. iya. Oh. Bener nya heuh nya. Ah. Kamari ya sih teh mawa bayem. Mak masih di tayungan kene alus kene mantep ae oge, Mak. Ari sia sungu teh. Oh, Ah, kunaon kunaon sih? sih? Oh, si Iem saya manggi duit teh saya inget henteu. Manggi duit. Manggi duit cenah di jalan, Mak. Keur iraha? Eta kamarung geus meuli teh botol, bayem. Gusti eta teh menang mulung. Bebejan Menang
bejan teh ka emak. Nya eta mah aya rezeki we cenah ngomongna teh kitu. Hei. Di mana Iam? Pulung di mana sih ya? Urut kandang kuda teh sama urut kandang kuda. Anu ngaji asud eta mah anu baheulana cenah. Eta. Bolon yo, dengekeun bapak sia mau teh ku jelema eta teh idak. Heuh, mari. Mak. Sia, teu hidang ayeuna aing ada. Oh, Kumaha ieu geus arek mau ingin besing pae, Mak. Aduh, ingat Mak, Mak. Aing besing pae bela ieu kumaha urusan si Mak. Mak jabah. Jangan cungcuing ngelaku wae, Mak. Siapa amun manggina naon ulah dipulung di imah eta mah Mak tidak. penting ngimpi henteu. Nyaong, teu nyaong ngimpi di naon mah ngimpi di Wih ngimpi penting digogotong deh, Mak. Gusti. Kumaha urusan. Aing ngomong pae ieu. Aing ngomong pae ke sia jeung saha ieu. Wing pae mengecan kawin genep kali, Mak. Ayo kumaha urusana, Mak. Ayo dengekeun ieu. Bapak sia ge maot ku jelema eta. Mak, ayo kumaha urusana, Mak. Mana aing cara? Dijeksi ka bidan ieu. Udah dicampaikan aja makan beca. Aing can beunghar Gusti. Awak balik ke sana. Belanya kumaha aing urusana. Sia gara-gara si Tidak arwah, tidak arwah. Noh eta teh menang duit nang kumaha ieu. Hampura mun emak boga salah ya Gusti. Kalau wifi mah bayar dengan ecokan ke tetangganya genep urang nya mah. Aya hayang kawin deui ieu sabenerna mah Gusti. Jebancang hutang arisan, hutang elok, hutang syariah mah. Terus ketemu aku ngasih mela, aduh. Kedanya can ngopi aing ah. Ya udah lah, Mak. Action. Aing balaringung da boga duit sakieu-kieuna. Lamun sok setor arisan. Oke. Sang sariak, Cing sariak. Siap.